nu berat ge jadi hampang. Kusyukurnya kitu deui, nu hese jadi gampang. Sing percaya lo, ulah sok luhur siga jalma teu iman. Manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan, harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mikah pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Nah itu loh, syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mikah deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe mani aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh. Dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasukur. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae.
hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantol, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna. Naha erek kumaha jadina lamun manusia ditatar Sunda. Salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda. Salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantol, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna. Naha erek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda. Salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan.
tenang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal mata aral nya kudu dikumaha deui teu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipang nu maha suci ngarawatna obat kudu
lain temenang boga budak rea, tapi panda gering kieu jamana berat. Anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang lamun nitenan jamana boga budak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Sugan wae senang Budak urang titipan maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Hayu urang bebenah ayana rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Hari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya. Dua belah dua. Bacaan telur. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung. Hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacantel asongkeun cinggir jeung cinggir. Bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir. Bacantel hayu silih pikadedeung. Bacantel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung.
jadi hampang. Kusyukurnya gitu deh, no hese jadi gampang. Sing percaya lo, ulah sok luh lah, si gajal mata iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan, harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Wah, jamun bisa diturun. Pupus melangtong hariwan, ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mikah pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mau ukur lalakon, maju mundur kuma urang. Nasib mau ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Nah, itu syukur teh lain dina kaayaan keur baja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu baja, kudu ngarasa baja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwan, ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mikah deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mau ukur lalakon, maju mundur kuma urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi diberi sehat belas-belas tahun tarasuh. Diberi sangsara sakedeuk aral, diberi beunghar welas-welas tahun tarasuh. Ayo diayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun
zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, geus sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Kitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Tah kitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh lho. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur, lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasilna ge karasa ku urangnya. Dua we lah, dua. Budak gendut riuk dina karung ruput, dina sumut samutut bari jeung hitut, bulak balik nulis nomer kode buntut, beuki lila kode beuki pabaliu. Genep jadi salapan beri alam.
dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantau, ngalayah di tengah imah, nyade mahrifah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah. Kumaha jadina lamun manusia ditatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari peureuh. Rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantau, ngalayah di tengah imah, nyaga mahrifah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah. Nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi, dimana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu, ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan.
senang di mana ayana tingtri dikotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang jiga lalaki cenah emansipasi utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon duga teh teuing salaki na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae emas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat
na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teuing salaki nadima ngajaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae emas berlian renceu ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tak bisa daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Lain waktuna kersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah lain waktuna kersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi panto ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur
lain carita daek kari daek na nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salila hayang dibantuan naon jadina. Di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabacaan sempal guyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang judul keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah teu bingung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu lupung ngarah jaga tegaduhung. Di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabacaan sempal guyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang judul keislaman rumpaka keakhiratan wirahma kasalamatan di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung ngarah lengkah teu bingung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu lupung ngarah jaga tegaduhung di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai hurung
Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita.